Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudinya sareng sim kuring malanang beok. Hayu urang ngarareskeun deui ngadongeng dina judul si jeluk hayam gaib. Wilujeng ngadangukeun brung Mitra kaum dangu geus pada kasaksian. Tetela hayam anu diunggulkeun teh sasatina eta patarungan tinggal opat hayam anu kahijina ternyata hayam Lasmini anu lah si Dugul, hayam Mbah Jangat anu lah si Baraja Geni, kitu deh hayam Mas Warso anu lah si Kalaireng. Geus puguh ari si Jalug mah mangrupakeun hayam unggulan anu pibanaku si Tarman. Atuh ari geus kitu mah harita mangencos manehna geus ngajeleng di bae kana luhureun panggung. Rek ngabewarakeun deui yen sakedeung deui. Eta opat hayam teh cenah bakal diadukeun bae. Pikeun nangtukeun saha anu bakal unggul jadi juara. Tapi sabada diteruskeun eta acara. Rek diayakeun heula reureuh heula we saheulanan mah. Diselang ku hiburan. Malahan mah aya nyi ronggeng sagala rupa. Pikeun ngahibur para penonton anu lalajo. Madah teh jenuh teuing cenah. Sampurasun. Prayogi kauninga ku baraya sadayana sim kuring bade nguningakeun rehna pamilon anu lolos dina waktos ayeuna teh muhun sumuhun eta sanes anu parantos tiasa unggul teras dugi ka opat hayam. Anu kahiji nyaeta hayamna Nyi Mas Lasmini anu geulis nyaeta anu lelah si Dugul. Anu kadua hayam Mbah Jangat anu lelah si Baraja Geni. Anu katilu nyaeta hayamna Mas Warso nyaeta anu katelah si Kalaireng. Oge tos mabideg deui hayam nu kaopat nyaeta si Jalug kagungan Jang Tarman. Mangga saya teu acan dilajengkeun ayeuna mah urang hiburan heula wae. Urang nanggap ronggeng etang-etang ngaso heula mitra. Baraya sumuhun. Raya ga. Atuh ari geus kitu mah. Berebet kendang teh ditabeu kitu digamelan sejena. Geus kitu rampayak harita ronggeng teh narai kana luhureun panggung. Puguh nu lalajo beuki moyeg harita teh pada hayang ngarajeleng ka luhur panggung karepna mah. Ngan dicare ku panitia samet lalajo we cenah teu kudu ngengklak na luhur panggung. Atuh kayaan teh kiwari mah rame pisan. Malahan mate saeutik loba nu lalajo bari engklak-engklakan. Ngilu jeung eta ngibingna para ronggeng. Lamun ti dicare ku panitia mah aing terek ka luhur panggung ieu dijang. Atuh baheula. Tong maksakeun teuing kapan teu meunang bisi kaributan mah. Paribut ronggeng. Lain kitu ceuk ibana teh eta jang lah. Da eta tu ronggeng na meni bahenol nerkom jang edeuh. Meni vlog channel kitu alah. Sok inget ka potongan abah keur ngora taeun teh. Alah. Nah kumaha abah? Nah teu jadi kawin. Ih, kapan teh disatujuan ku kolot aja. Nah atuh beuti satujuan ku kolot nari abah. Mana kitu ge meureunan kolot na teu doaeun. Ja eta atuh. Sabab heula teh. Ari potongan abah teh geulis. Ari abah beungeut. Jiga tunggul kaduluk jang. Sabab ku abah teh di eta we. Make pelet gitu. Daekeun awewe nama ngan hanjaka kolot nama. Heueuh. Teu doa anger we nu akhirna mah. Teu jadi jang. Atuh abah memaksakeun teuing naon teh.
geus ulah lah. Tuh. Tingali alah. Ngarodak kenehnya nyi Ronggeng teh bah. Aduh. Meriah pokona mah lah ngan kuring mah penasaran we lah. Saha nu bangga ungu tadi antara nu opat hayam teh. Tapi kira-kira cek abah saya bakal unggul. Ari cek abah mah tetepnya ke si Jelug Jang. Sabab si Jelug teh mangrupakeun hayam unggulan ti lembur urang. Oh, bogana Jang Tarman Jang. Kapan eta teh Jang Tarman teh dudurna? Oh, biru musiah taeun teh. Pokona mah si Jelug Jang. Anyalah kuring ge si Jelug lah. Pokona mah ngadukung si Jelug. Cek eta nu lalajo harita teh. Bari lalajo Nyi Ronggeng ibing teh manehna bari ngomongkeun hayam tela. Meureun eta teh urang lembur Cihonye. Manehna mah ngadukung ka si Jelug. Sabadareng se harita teh Ronggeng ngahibur para panonton jeung para pamilon. Mang Encos geus ngagajeleng di bae kaluhureun panggung. Alhamdulillah parantos reng se hiburan Nyi Ronggeng parantos kapitonkeun. Ayeuna mah urang teraskeun kana acara pokok. Sumohon teh hanes nyata urang adukeun eta opat hayam supados kauninga saha anu bakal kaluar janten juara kahiji juara unggulan anu baris sakedap disakseni ku urang sadayana. Mangga kapamilon anu kahiji nyaeta hayamna sumohon Nyi Mas Lasmini anu gelis kawanti-wanti endah kabina-bina bakal adu hareupan sareng hayamna Mas Warso anu lah si Kala Ireng. Mangga suaros geura-geura maju ka pakalangan. Ceuk eta Bang Encos seger atuh nu lalajo teh surak. Teu lain mah bakal nyaksiana tarung ngadu hayam. Atuh Nyi Mas Lasmini harita teh maneh lempang bari ngelek si Dugul. Kitu di Mas Warso harita manehna teh bari mawa si Kala Ireng. Duana pada muru ka pakalangan. Itu tasna tepi di pakalangan. Duana silih pelong. Teteh lah Mas Warso oge. Kata aji ari ku gegelisan eta Nyi Lasmini mah kur ngupat we dina jero hatena. Entok dinyangka, entok dinyana. Ngeteng awewe teh geulis rupa. Tapi najan pangawakan awewe. Tapi na osok ngadu hayamna. Atuh kapan anehan. Tapi keur ngurang jadi penasaran. Ngayang nyaho. Nah mampu eta si Dugul ngelehkeun hayam ngurang. Cuk Mas Warso harita teh pok atuh Nyi Lasmini teh carita. Aya naon Mas bet pelong we ka kuring? Kata Haji meureun ku kegelisahan kuring. Entok. Lainna melong teh lain. Kata Haji. Ngan ngurang teh ngelek ngilik-ngilik eta hayamna anu dibawana ku si Nyaina gitu. Tapi ulang ngarep lamun eta hayam teh bisa ngelehkeun ngayam ngurang. Cuk eta Mas Warso manehna teh ngarasa yakin yen si Kala Ireng teh bakal mampu ngelehkeun si Dugul. Ulah bakal ujub. Lamun can kabuktikeun mah ayeuna mah leuwih hade buktikeun ka kuring. Lamun enyah si Kala Ireng hebat, sakurang adukeun ceuk eta Nyi Lasmini. Atuh ari geus kitu mah Nyi Lasmini teh dongkok bari ngecageun hayamna kitu deui Mas Warso. Pada sajaga diri. Pikeun ngadukeun eta hayam si Kala Ireng jeung si Dugul. Atuh geus ari dia adu hareupan kitu mah hayam teh silih pencrong. Katingali bulu beuheung teh cara rengkat. Serenteng, gapruk, ceprot, galapak, ceprot. Dua hayam kiwari manggeus silih bintih silih si. Tarung teh memang seimbang. Teteh lah si Dugul hebat, mibanda kekuatan jeung daya tahan anu kuat. Tapi nu lalajo oge kaget sanajan eta
sikala irang merupakan hayam leutik jeung hayam anu hideung. Tapi najan leutik jeung hideung oge, awas hayam camani bae. Mibana kakuatan anu rohaka da eta we. Panarajang Sidugul teh anu kakocapkeun kuat, teu mampu pikeun ngarubuhkeun sikala irang. Sabalikna sikala irang oge sarua. Ari ngandeukeun tanaga mah teu mampu pikeun ngarubuhkeun eta Sidugul anu mibana kakuatan daya tahan tubuh kawas si leher beton bae. Atuh dua hayam teh harita teh pada mundur di katukang, pada ngukur kakuatanan. Tetela najan hayam leutik jeung rupana hideung, mibana daya tahan tubuh anu kuat. Anya aing jadi penasaran, ceuk eta Nyi Lasmini. Manehanana oge kudu menguji karena kehebatan eta sikala irang. Kitu deui Mas Warso manehna teh cacarita we sajeroning hatena. Tetela ngeta Sidugul teh memang hayam anu leuwih kuat tibatan hayam bangkokan. Ngurang jadina penasaran, tapi nilik tina awak nama ngandalkeun kakuatan awakna, henteu boga kalebihan dina ajen dasakten. Tapi cenah ecek lanceuk ngurang mah geus sikala ngirang mah mibanda kakuatan anu teu katingali pangrupakeun kasakten. Mudah-mudahan bae ieu sikala ngirang bisa ngabuktikeun kemampuanana. Mas Warso manehna jadi ras inget kana carita anu jadi lanceuk. Yen sikala ireng mah najan leutik jeung hayam hideung, tapi mibanda kakuatan anu sifatna gaib, anu ngagayuh ka eta hayam. Kukituna sanajan lawan kuat, arengan saukur mibana kakuatan awak wungkul mah tangtu bakal bisa diungkulana ku sikala irang. Memang bener eta caritaan nu jadi lanceukna teh. Daharita satutasan nyaho yen Sidugul teh memang mibanda kakuatan daya tahan anu kuat jeung tenaga anu rongkah. Sikala irang teh harita teh katingali awakna teh tinggal leleter. Kawasna bae kiwari mah musirkeun kakuatan anu geus ngabantu ka eta hayam. Tinggal leleter salat panonna leuwih puringas. Harita Sidugul anu sarua mundur ka tukang, manehna teh sadar yen lawanna teh kiwari geus mibanda kakuatan anu tikal-tikal. Atuh gapruk wae serenteng jebrot garapak. Narajang sisiih jeung Wibinti malahan mah harita papacok sagala kasih ka lair. Tapi sekala irang mibanda kacepatan gerak anu memang jadi cepat nakar. Los. Serangan Sidugul teh teu keuna kana sasaran. Sabalikna harita teh sikala irang manehna malikna rajang, gerakana teh jadi hampang nakar. Kelewat, hiuk, jeprot, beletak. Harita teh tenggelan cekera kencana eta sikala ireng beunang pisan kana telihna eta Sidugul. Kitu sirahna beunang disiih rak pisan kana sirahna. Bangkieung kiwari mah. Eta Sidugul teh ngabangkieung, puguh we atuh Nyi Lasmini teh kageteun. Nah, cenah kiwari mah tenggelan sikala ireng teh mampu ngoyageun eta Sidugul. Nah, Sidugul teh kawas anu kateter ayeuna mah. Eta sikala ireng teh jadi mibanda kekuatan anu hebat. Buah-buah palang siang hayam aing teh bakal teter eleh jajaten, ceuk eta Nyi Lasmini. Manehna jadi leutik hate sabega tingali harita teh Sidugul teh jajarig jeugan. Ger apa? Gajleng. Sikala ireng nyusul tepus kiwari narajang
kawas anu teu mere omer. Kiwari sisi jeung bibintih ka eta Sidugul. Hiuk cebrot. Cebrot bletrak. Ceprot. Dayak-dak. Ngan memeh dipino ku tenggelan panganggeusan. Harta Nyi Lasmini ngacorelat cirimna cepet naker nyamber hayamna. Demikeun lamun nepikeun ka Sidugul teh nepikeun ka ajal binasa. Corelat kalayang, krewek, kep, gajeleng plos atuh harita teh. Serangan si kala ireng teh teu beunang. Geus sia cukup. Cukup. Mun teu ngabinasa hayam aing sia teh, ceuk eta Nyi Lasmini. Jadina kumaha eta Nyi? Jadina ngayam ku ngurang anu meunang. Jadina geus nyerah bae teh. Anya, kuring kudu ngaku memang hayam emas memang hebat. Sidugul teu mampu pikeun ngunggulan si kala ireng. Ku kituna. Kuring teu mikeun lamun nepikeun ka Sidugul nepikeun ka ajal binasa. Geus kulamah bakal mundur bae. Ceuk eta Nyi Lasmini. Bari mawa Sidugul kaluar ninggalkeun pakalangan. Atuh geus jelas kasaksian yen hayamna Mas Warso anu unggul bisa menang ngelehkeun eta Sidugul. Atuh mang ngecoes harita teh ningali kitu mah nangtukeun disikepna bae manehna teh ngebewarak. Tetela hayamna Mas Warso geus menang dina eta patarungan. Peryogi kauninga yen anu unggul teh nyaeta hayamna Mas Warso anu nalah si kala ireng. Tah saparantos ieu si kala ireng unggul. Ayeuna urang adukeun deui nyaeta si kala ireng sareng hayamna bajangat margi sing sah anu unggul di antara si kala ireng sareng eta si Baraja Geni anu bakal nyang hareupan juara bartahan. Tak kitu. Ceuk eta nu Mang Encos ngabejakeun sing saha anu bisa unggul di antara si kala ireng jeung si Baraja Geni. Manu boga hak pikeun ngadu hareupan jeung juara bertahan nyaeta si Jelung. Hasok atuh ujang geraderkeun geus teu sabar ieu kuring mah yang nyaksian si Jelung. Bakal adu hareupan jeung saha nah si Baraja Geni atawa si kala ireng. Eta hayam teh mani hideungnya mani sakeuteul kitu sakeuteul ujang. Hanya mani hideung kitu aduh. Hideung kaketih-ketihna jeung waco alah kana tong dianggap enteng hayam hideung kitu ge hebat. Eta we hayamna si geulis Nyi Lasmini pikeun ka nyarah kapan. Kudu saksian ulah. Anya ce, ambi menjadi penasaran. Teteh lah gening, ayeuna teh badak bakal diadukeun deui eta si kala ireng teh. Muhun sareng hayamna bajangat. Anya nyai urang saksian we, urang saksian. Atuh kiwari mah gancangna carita. Bajangat anu dititah pikeun maju ka pakalangan. Kiwari geus ngadeg di pakalangan. Kitu deh harita teh Mas Warso. Padap-padap adu hareupan. Pok bajangat teh harita cacarita. Ayeuna mah hasok urang ngadukeun Mas. Sok sanajan, eta si kala ireng teh hebat. Bisa ngelehkeun hayamna Nyi Lasmini. Tapi ulah mikir yen hayam si Mas bisa ngelehkeun hayam kuring. Tapi nak ngurang boga keyakinan ieu si kala ireng bakal unggul bisa ngelehkeun si Baraja Genian. Jadi ngayeuna mah urang buktikeun bae. Sing saha anu bakal unggul di antara urang tangtuna anu boga hak pikeun ngalawan si Jelug. Ayo anu urang ngadukeun. Ulah jakal lamun eta si kala ireng teh bakal pae ku hayam Abah. Ceuk bajangat manehna mah boga kayakinan
Sukanajan si kala irang ge mibanda kekuatan gaib anu marangan eta hayam. Tapi kapan anu sumanding dina hayamna bajangat si Braja Geni alias Raja Siluman teh. Di kerajaan Kilarumpi anu lelah Prabu Galungga teh. Tang tumibanda kekuatan gaib anu leuwih unggul. Gerway atuh kiwari mah. Ulajo surak sabab hayam teh geus dilepaskeun serenteng jebrot gerapa silih pintih silih si bisa karasa ku bajangat jeung eta Mas Warso tina bentrokan dua kekuatan teh nimbulkeun getaran anu karasa kawas lain hayam samanea eta dua hayam teh mibanda kekuatan gaib tah eta we suku bajangat jeung Mas Warso nepikeun kawas karasa ingeung atuh ku bentrokan dua kekuatan ngan bae ku sakitu ge geus bisa kanyahoan harita si kala ireng manehna raja ngajari jeung mundur ka tukang sering kadeseh ku si Braja Geni jeung karasa awakna teh asa panas kaduru tan bae lamun heug lain si kala ireng tang tuwe moh teh geus ngusek tapi sekala ireng manehna usaha satekah pola pikeun ngimbangan kekuatan eta si Braja Geni anu mibanda kekuatan hawaseun anu kacida kuat hiuk jebrot silih pintih silih si silih teungeul ku ceker ngan bae ari serangan si kala ireng mah teu karasaeun naon-naon tapi kiwari ku si kala ireng ngarasakeun dadana teh asa panas jarig jeug meh-mehan rubuh saparina tenggeulana si Braja Geni teh geus dironjatkeun hawa panas hawa geni dina tenggeulana teh beuki munjak puguh we atuh si kala ireng teh beuki ripuh ngadu ngalah ayo sia kala ireng entong undur-unduran kawas undur-undur bae ayo ngudang ayo maju deui entong eleh tong ngerakeun ngurang tak ceuk eta si Mas Warso tapi si kala ireng teh harita teh da memang hayam anu digayuh ku makhluk gaib tetela jero nama manehna teh geus ngaku ieun anu sumanding dina dirina si Braja Geni memang siluman anu leuwih unggul anu sumanding dina sikala ireng teh mangrupakeun siluman awewena aing kudu ngaku aing teu mampu lamun kudu neruskeun ieu tarung tetela geuning si Braja Geni teh disan dibarengan ku kekuatan gaib anu sumberna mah enya saurang raja geuning aing leuwih hade anya nyingkah bae sabdang tu aing bakal hancur lamun terus aduh hareupan mah ceuk eta siluman anu marengan si kala ireng atuh nu akhirna mah eta si kala ireng teh katingali laina rek neruskeun di tarung tapi kaya kalumpat ninggalkeun pakalangan ger atuh nu lajo teh surak Hose euy si Braja Geni unggul euy menang si Braja Geni menang ieu si Braja Geni nya euy hidup atuh harita bajangat ke manehna teh atoh sabab si Braja Geni teh anu kaluar jadi juara hebat bah lah nya cuk abdi ge bah pokona mah si Braja Geni nu bakal unggul mah lah pokona bakal adu hareupan jeung si Jelug lah hebat pokona mah hebat bah kawan abah ge geus ngomong si teh kemet hayam abah nu bakal nyang hareupan si Jelug mah anu bakal mampu ngimbangan si Jelug ceuk bahjang atuh ari geus kanyahoan masaha anu kaluar jadi juara mang encos geus ngajeleng di bae ka luhur panggung alah alhamdulillah parantos kasaksian ku urang sadaya yen tetela si Braja Geni anu unggul parantos tiasa ngelekeun si kala ireng
ku kituna ku kieuna taya eta si barajeun teh anu gaduhak kanggo adu hareupan sareng hayamna Jang Tarman nyata si Jaluk. Mangga ka Jang Tarman supaya tatan-tatan pikeun diadukeun hayamna si Jaluk sareng si Baraja Geni. Atuh harita si Tarman teh dika tadi ukurnya kesian we teu loba carita. Manehna nyampeurkeun ka pakalangan. Lakian si Jaluk atuh tetela eta bajang teh geus mawadi hayam anu hebat. Kaganti si samar nyawa anu nalah si Baraja Geni atuh. Kan bae yang tu bae eta hayam lain hayam samanea mibanda kekuatan gaib atuh. Karena mampu kitu si Jaluk bakal ngungkulanana atuh. Dan aing yakin kapan cek nyileungli oge moal aya hayam sejen anu mampu ngungkulan si Jaluk mah iwati si Jalak roncelak atuh. Cek eta si Tarman manehna boga kayakinan sok sanajan si Baraja Geni teh hayam anu hebat. Tapi moal mampu kalau mun kudu diadu hareupankeun ka si Jaluk mah. Sok atuh jaina mah euy. Tarman. Abah teh dek balitungan ka ilaing. Sabab basa waktu nu ka tukang. Abah teh eleh rumasa. Si samar nyawa pikeun ka paehna. Tapi ayeuna ulah gede hate euy. Sabab si Baraja Geni bakal mulangkeun ka nyeri. Enya atuh, asok geura buktikeun bah lamun eta si Baraja Geni hebat atuh. Urang adukeun jeung si Jaluk atuh. Atuh ari geus kitu mah. Urang teh pada ngaleupaskeun hayam kia jeleng si Jaluk geus dilepaskeun. Si Baraja Geni geus dilepaskeun. Dua pasang panon teh geus silih pencrong. Ngan bae. Memeh diadu si Jaluk oge manehna teh waspada. Sabda teh lah cenah dina dirina eta si Baraja Geni teh anu ngancik marupakeun bangsa siluman. Saha nu ngancik dina jero eta si Baraja Geni teh. Paing atuh mebana kahebatan nu luar biasa. Tapi sia aing bakal dihancurkeun ceuk eta Senopati Purbangkara. Nu taya lianti si Jaluk teh. Tu harita teh dina jerona si Baraja Geni manehna teh mangrupakeun Prabu Galungga. Eta hal teh mangrupakeun kasempatan pikeun nyingkahkeun si Senopati Purbangkara. Sangkan maksudna manehanana anu bakal mawa anakna warga eta lembur anu bakal dibawa ka alamna teh. Eta nu nalah Mang Doyo teh jeung nu jadi anakna. Ayo aing gasempedan. Pikeun hareupan si Purbangkara. Hayang nyaho wang jajal sia. Jeleng atuh harita teh si Baraja Geni meulaan. Narajang ngagerapak ka si Jaluk, gerapak cebrot gerapak. Ngan bae harita teh si Jaluk ge teh cicingeun manehna teh nadah panarajang. Dua kekuatan bentrok bleduk harita teh. Aneh atuh nu lalajeng nepikeun karuas. Sabab ketingali aya haseup ipis atuh nu mulak. Tina eta dua bentrokan kekuatan. Bajangat jeung si Tarman ge meh-mehan harita manehna teh ngarenjang. Jeung ngagajel ka tukang. Satetela si Jaluk jeung si Baraja Geni teh nimbulkeun sora anu pikareuwaseun tina bentrokan kekuatanana. Gajeleng di be gerapak ceprot silih pintih silih si. Tetela si Baraja Geni ge ari ka si Jaluk mah teu mampu pikeun ngagunakeun ajian genina. Da eta we ku si Jaluk mah teu karasaeun naon-naon. Asok sia ketrukeun aing ge nyaho ka sia ayan sia nyumput dina hayam deuleu. Asok sia lawanan aing kurang ajar sia wani susulumputan kitu
Ceuk eta Senopati Purbangkara cacarita ditujukeun ka Prabu Galungga anu ngajik dina hayam si Braja Geni puguh we keur Prabu Galungga mah manehna reuwaseut tetela cenah. Eta si Senopati Purbangkara teh weruh sadurung winara sidik permana tinggal Purbangkara aing penasaran ku sia geus ngahalangan kana maksud aing adalah urang teruskeun ieu tarung adalah gajleng. Masih keneh penasaran harita teh si Braja Genina rajang digerapak gapruk jeprot tapi si Celuk harita teh cicing gewari managen kawas nu nadah bae serangan tapi awakna teh teu regrog-regrog kawas benteng we kuat nak puguh we atuh si Braja Geni teh manehna reuwaseun tetela cenah. Awak si Celuk teh tegas kiwari mah si Celuk anu malas narajang suku katuhuna pilikeun ti jeung nu kenjang ngebabuk kana hulu kana dada hiuk jeprot celebet cengkang si Braja Geni harita teh ngecengkang ka tukang sabkara sadadana teh asa sasak harita si Celuk manehna teu mere kasempetan nusua tepus panarajangna gajleng hiup jebrot tenggelan anu panganggeusan. Untung we si ihna teh teu nembus kana tikoro eta si Braja Geni ukur ngagores kana beheungna cer atuh kaluar oge getihna mah nanti nepikeun ka sapat. Ampun Purbangkara harita teh lamun seuk kadenge kuno lalajo eta si Braja Geni teh anu diancikana ku Prabu Galungga ampun-ampunan manehna kudu ngaku tetela cenah Senopati Purbangkara ada si Celuk teh memang gagah sakti mandraguna bajangat ningali eta kayaan manehna teh reuwas tetela cenah si Braja Geni teh teu mampu pikeun ngalawanan si Celuk. Nah si Braja Geni teh teu mampu kapan cenah hayam anu hebat ya kieu mah si Braja Geni teh bakal leleh bener we harita teh eta si Braja Geni teh kiwari ngalumuruk kawas anu kapiuhan sabab teu mampu pikeun neruskeun deui tarungna. Mitra waktosna parantos teu nya kapan deui cageula urang tunda jajar carita dugi ka dieu nya tetela si Celuk teh unggul deui mitra kaum dangu teu tiasa dielehkeun ku eta si Braja Geni. Atuh manganuhunkeun tina sadaya perhatosanan hapuntenna tina sagala kakiranganana nya malah mandar jantan hiburan bae sok sanaos dongeng basa janti mah dong hilap di like di komen oge di subscribe mitra supados tawis manco oge nambihan kasuwangetan emang dina ngadongengkeunana mugia channel emang tetambih majeng wae tuh nya sangkan tetap eksis tetap nyarengan mitra kaum dangu di mana wae aya emang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.